benernya da awak ieu mah tuh keur naon dialus-alus ge bakal ditinggalkeun komo jelema pasea ku harta bakal ditinggalkeun dipaseakeun asa riweuh jelema teh heueuh nyebutnya bab harta sok dipaseakeun bari bakal ditinggalkeun nama ke jeung maseakeun perkara nu bakal ditinggalkeun atuh dijamret batur dipaok batur mangsa bodoh asal bisa we bawana nah ada urang moal ngadak-ngadak jadi jelema sangsara lamun jalma ngupingkeun ceramah kieu geblus kana hate suatu saat isuk bakal parbut warisan bakal ngelehan hepek we keun bae urang mah hakna ge aya hakna ge ai kumaneh teu ridho mah hepek we aman hirup kitu teh situ percaya nya mau dibaca alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi hirup asa kapuji urang mun asa teu akur-akur nu dibaca Allahu Akbar ada sombong dikukut pan Allahu Akbar teh Allah nu Maha Agung berarti aku yang Allah teh nu Maha Agung kasombongan tong dipiara bener kitu hirup sangsara entong asa jadi pangsangsarana bisa jadi Allah deuk nyalametkeun ku kasangsaraan panu sangsara mah hayang masang togel teu bisa da teu geblek duit hayang meuli perkara nu haram teu becus da teu geblek duit